Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kudu nama maraneh teh geus apal kana surat Al-Fatihah teh. Tapi naha meni barelet keneh wae. Nah, dararasan abi mah pinter jeung calakan, Akang. Meureun we da maneh mah gubraga alam dunya ge geus Islam. Geus diwarah ku kolot maneh sasama jin Islam. Benar. Aing mah nya nasib ka masjid oge da apal alik bikang-bikang acak. Salah sendiri. Nah, atuh leuwih kabengbat ku jin kafir. Kuduna basa maneh rek paeh maca heula sahadat ulah jak dihos. Deh, babari ngomong. Dina kanyataan mah biwir asa dirapet ku aibon. Tikoro garing. Napas eungap. Boroka bentes maca sahadat. Da maneh mah keur mangsa hirup tara maca sahadat jadi balelo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari Sugan teh sesentak teh keur ngajar budak santri. Geuning areueuh. Waktuna adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Sok-sok geura wudu.
sing tartib jeung sing sopan. Sok, perayur, pepengen sakna. Jaga jarak. Gunakan prokes dan pakai masker. Ulang larang enggak? Bisa setan ngilu sholat. Nya atuh alus we setan ngilu sholat mah. Sugan setan areling. Ngomong teh ini sok itu sujang. Allahu Akbar. Jang, Sarip, kumaha calager lain. Alhamdulillah, lawan ini. Bae cager mah hampura amang tadi teka dieu lain tayang salat bareng magrib tadi teh. Itu aya nu maot keugeuh kudu hayang dikurepkeun ku amang teh. Nepikeun ka kaberes bieu tah geus magrib. Pantesan atunya teu aya amang teh. Lain ieu teh kamarana ieu. Nah, masjid buat sepi kieu. Nah, sarieun ku Covid gitu. Nya meureun taat kana aturan pamarentah we mah. Be aya kusieun ku aturan pamarentah dibanding aturan ku agama. Sieun ku pamarentah tapi teu sieun ku aturan ti Gusti Allah. Nya meureun mata kitu ge hayang ngalakonan salat ibadah salat di teh di imah. Beka tinggali sehat. Jadi ngarah teu naon jigah anu nya sararehat gitu. Nya. Lain ari ieu Ujang, Sarip, ieu teh ditinggali ti tadi. Ari ketua DKM ka mana? Si Anom. Oh, tadi teh cenah nyangeman teh anjeunna teh kaserang flu. Beli tepak pinten. Atuh, kari di masker we. Da batur ge sarua di masker. Tuh, si Sarip oge teu di masker, dewek teu di masker. Dewek mah geus percaya urang pasrahkeun we ka nu Maha Kawasa. Ka Gusti Allah dewek mah. Nya, maknya Gusti Allah teh bisa jang diutah etah keur Mang Andi kitu. Deu si laing mah yeuh aing ngaji diajar cing bahasa teh kudu cing sieun ka nu Maha Kawasa eta teh bahasa make jeung ditutah-titah ka Allah teu sieun si laing. Sieun atuh Mang Andi. Deuleuh tuh aing tadi ngomong si Sarip ge teu di masker. Da kulantaran meureun geus percaya ka Gusti Allah. Da abdi mah teu di masker teh dijaga ku makhluk gaib. Gaib. Sia teh ngomong teh sembarangan wae Sarip. Ih, da nya. Makhluk gaib sabangsa ning kunti mah bisa ningali virus Covid. Abdi mah sok nitah ka maranehna. Lamun aya virus Covid dina irung pula, pangyeuhkeun euy. Kitu. Nu bener eta teh Rip euy. Kitu? Nya bener kitu. Beureuh sia mah Sarip. Manya ditiup huk. Beureuh sia mah kanaon tadi? Cing kelah. Mang neangkeun, Mang atuh aya pirusan eueuh. Mangawe ari bade ngabuktoskeun mah. Kumaha carana? Cobi calangap. Lak-lakan Mang Ujang mah bersih.
pami dina kopea aya kopit na rapal. Aduh, kumaha tuh? Atuh seuseuh we meureunnan eta teh kopea geus lila teu ngamecai. Tuh, kumaha? Mau dia udah dipariksa moal. Nya. Kuring mah anger teu percaya. Teu percaya jelema weureuh kitu. Ya, atuh ieu mah ngajaran we atuh. Cing sok. Periksa. Ah, Nah, itu dina bahamang ondi mah aya kopidan. kopit. Sembarangan maneh mah. Manyolak-lakan bersih kieu kopit. Mana Jang Sarip? Sok cara likela kadinya. Aya naon ka abdi ngadarieu? Rek minta dipariksa kopi. Ceuk saha eta teh? Cek Mang Ujang, Sarip bisa ngurus kopi. Ah. Waduh, bet omongan si Sarip dipercaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang, pangarioskeun awak embi. Mariksa naon? Nya atuh mariksa kopi, manyarek mariksa eusik hutang. Damn. Ke heula atuh. Senareureun heula si Saripna pan bisa ban imah geus dipapai meresihan Covid. Tuh kan bener, si Sarip bisa ngobatin Covid. Gawat, ubaran si Endi. Beureuh sugan mah. Ieu teh masjid. Manya di jieun tempat klinik Covid selain teh. Cing saladar atuh. Bubar kabeh. Pusing aya wae masalah. Uyeuh kuring salaku kepala daerah geus ditegor deui ku lurah. Pedah abdi teh can mayar kontrakan Pak RW. Lain. Eta diantarana. Mang Atang, mangkukna laporan. Cenah maneh 3 bulan ngajeblok. Heeh. Muhun leres Pak. Iraha rek mayarna. Engke we pami bansos turun Pak. Rarasaan maneh mah teu kadaftar Jang. Nah Pak. Nah hanya maneh can kaasup warga teu setor surat pindah ka RT. Muhun. Atuh pami kitu mah mugi diuruskeun we atuh Pak. Teu bisa Sujang. Urus kumaha sanggeunahna. Maneh masih kene warga liar. Teu KTP, teu surat pindah. Payahna Jang. Kudu ini ti ieu daerah. Maksudna abdi diusir. Nah, kurang leuwih gitulah. Maneh geus ngacaukeun ieu lembur. Atuh Pak, pami kitu mah abdi bade nguruskeun KTP sareng surat pindah. Lain soal administrasi,
maneh geus ngaruksa katertiban umum. Abdi mah tara tawuran Pak. Lain soal tawuran. Nah soal naon atuh? Teu apa maneh? Cik, sip, jelaskeun masalah nu sabenerna. Siap kan? Menurut laporan, warga di wilayah RW 06, RT 06 Kampung Pasir Jenol sedikit yang mau divaksin dikarenakan warga merasa bahwasanya di kampung ini bebas COVID. Itu juga dikarenakan warga percaya omongan saudara Ujang Sarip Muhammad Al-Faizi. Rumasa maneh geus nyehatkeun masyarakat. Rumaos Pak. Ke ralat lain nyehatkeun warga, tapi gara-gara maneh warga ngarasa sehat. Benar tuh teh. Salaresna mah kitu Pak. Bisa ngabuktikeun. Anu kedah ngabuktoskeun mah warga Pak. Kumaha ceuk panalingaan hancip anu saban waktu ngulincer ieu filmuran. Nya salami ieu mah di wilayah RW kita teh zona ijo 0% Pak RW. Bener 0% gara-gara si Sarip ieu. Saur warga mah balukar juring anu ditutah-titah Ujang Sarip. Nu burung benar si Sarip. Salaresna mah kitu Pak. Kelo sia mah aing ditegur ku atasan. Gara-gara na pajarkeun warga masyarakat di dieu bangklang kana parentah negara nyeta marumul divaksin. Jadi aing kudu kumaha laporana. Sebatkeun we Pak RW. Zona kita mah zona ijo 0%. Teu bisa kitu. Yang imunisasi warga kudu divaksin. Tah itu Jang Sarip. Tetep we warga mah kedah divaksin. Sumuhun mangga teu langkung. Tapi gara-gara disehatkeun ku Ujang Sarip, warga nolak divaksin. Tah Ujang Sarip teh geus sieun dosa ka nagarana. Tidanget ayeuna maneh teu meunang nampa anu hayang cager ku COVID. Cukup we ku obat vaksin. Tah itu Ujang Sarip. Tidanget ayeuna maneh teu meunang nampa warga nu hayang cager ku COVID alatan make jasa jurig. Pola sasar anu teu dipirido ku agama deulejang. Ku saya salaku pengurus daerah ya. Maneh dibere tempo 2 minggu pikeun mereskeun surat pindah lengkepan ku KTP. Tapi nya lamun geus kitu maneh kudu janji Jang teu meunang muka praktek deui pengobatan make jasa jurig. Tah sanajan maneh geus jadi warga di dieu maneh tetep bakal diusir lamun maneh muka praktek pengobatan make jasa jurig. Ngarti teu? Ngartos Pak. Si Ganyi Mimi. Mimi. Aduh si Ganyi Mimi. Ari Nyi Mimi ka mana wae? Meuni hese tepung. Aya naon Kang Sarip? Nyi Mimi ka mana wae? Meuni hese tepung ih. Ku Abah teu meunang lunta kaluar. Nah, teu meunang pedah naon? Bisi tepung jeung Akang. Baru teu meunang.
pedah naon? Yeuh, teu meunang pedah naon atuh ih. Ah, pokokna mah teu meunang cacampuran jeung Akang. Pedah naon atuh ih. Abi teu meunang rerejengan jeung jalma sasar, jalma sesat cenah. Ku sasama santri ge disebut juri kobong Akang mah. Sesat kunaon ari Akang? Nah atuh nyinglar Covid make jeung ngagunakeun jurik. Atuhkeun bae we. Pan ngaranna ge ikhtiar ari Nyai. Kumaha carana? Teuing. Ngan Akang erek milu ka rombongan nu rek miang ka Mekah. Urang ngadoa we di ditu. Urang mementa sangkan Covid sirna tidurnya. Rombongan saha? Rombongan haji. Kan teu meunang da bisi Covid. Milu ka rombongan bangsa gaib. Baru rek ngilu ka rombongan jurik. Akang, eling, istighfar. Yeuh, Nyai. Bangsa gaib sadunya erek ihit ka Mekah. Hayu Nyai bisi erek milu. Ih, bararain. Bener cek Mang Ustad Ondi. Akang geus sesat. Cek Pak RW mah geus gelo. Jalan pikiran Akang kaganggu. Cek Mang Hansip, Akang kudu dikirim ke puskesmas nu aya klinik jiwa. Nyai, ulah gagabah ari nyarita teh atuh. Mending ge urang init ka Mekah. Urang mah urang ngadoa we. Mementa sangkan urang ngajodo. Ngadoa di Mekah mah yeuh pasti bakal laksana. Teu ah halik ka ditu ulah ngadeuketan. Tolong si Sarip gelo. Ajar dog wae sia. Moal ngararaji. Hayo diajar ngadares ya.